50.000 yang 20.000 baik yang aneh kan anak buah dak ayo parusin amat itu boga HP itu boga hari asahan malah pakai baik. duh dak ayo parusin amat ieu duit teu boga HP teu boga duh gawe naon ya aingnya setelah aing kalau wong batur bae yang bebadogeun aya huwi-huwi sajan leuwung batur papas bae lah jauh nu bogana geus lah aing kalau wong bae. Waduh, kemana dak nang kulitah ngalah kenceng kayaknya. Biar aku sorangan melalanjung kana hulu. Aduh, kemana ya nya? Ieu si belagug eueuh ieu ka dieu acan si eta nya. Diajak ngalah kuli bae poe kuli cengkeh. Tolokna mesti ya. Ieu jelema sapotong-potong acan kalau wong ieu. Karenahan duit gitu jelema ieu. Sapoe menang mulai si belagug satoloknya. Woi, kama dia belagug. Tadi oke. Ari seta dek naon ngagerokeun aingnya aya rada-rada kareueung ieu geus digerokeun ku saeta. Aing geus lah poing teangkeun bae sugan bae aing dibere pagawean lah jeung ngarokok sabatang mah. Ari dia cari hendak naon ngagerokeun aing sanarieun Sasapaan dia kan yang makanya caruh dia. Dibedil liak wae. Terus diuk wae tarik berpagawean dia gara diuk. Digawe teh dia. Henteu. Terus deng digawe jeung aing. Hayang. Dia daek oga ngalaceng ka jeung aing. Sasapaan dia teh aing ngaraceng ke nu gablek duit dia. Sapoe gajina barang kita udah ngalaceng jeung dia. Dia mah masih teu digaji doang. Kayak dibere rokok dong jeung kopi. Rokok jeung kopi maka beli ku aing ku ari keneh ge. Sasapaan dia kan aing make cotnanya gajina sabaraha dia. Doang teh nyoba kitu aing. Sakilo ba duit na aing. Teu percaya teh naon dia. Ieu, moal bae tah dia tah kuling ngalaceng ke. Geus ku aing sapoe dia 50.000 ku aing. Daek oga dia 50.000 sapoe. Geus lah aing mah hayang 20.000 bae. Oga aing 50.000 mah sapoe. Sakitu aing mah hayang 20.000. Sasapaan dia? Ari dia sehat henteu jing. Ku yang dibere sapoe pagawean 50.000 deh yang 20.000 bae. Ih. Belegug dia hirupna. Emangna ari leuweung dia di mana kitu? Kira aku dia teh nyoh leuweung aing. Atuh eta nagangan teh sisilan deui ku dia gara dialak. Bareureum dia cengkena ge haram najis teuy. Geus gerebah tolok na kuda kitu tah. Oh geus ge lah. Geus. Kayak nyusul ka ditu. Oh. Awas dia con salah ngalah dia. Oh. Makarak manggih anak buah aing. Ku yang ditawaran digawe sapoe 50.000, heng 20.000 bae aing mah aneh kan anak buah aing. Ing ku bating dicekel tarang na ku yang jas sehat si eta. Ulah aku seta boga penyakit ambeuyeun kitu nya. Mesti salah ngalah doang ku yang diteangkeun lah kalau wong bari nganturan kopi aya si eta. Nya ho kan bakeun pedil si eta kebon aing. Aduh, dak aing bingung amat ieu nya. Cengkena nu mana ija loba tangkalna. Ngomong nama seta, nagalengan belah landeuh. Masalah ieu basna cengkena ieu. Diincir belah ku aing. Penggas-penggas gendahana. Geus lah ku aing diala bae.
Aduh, Bang Denge macina kuari usip cengkeh ieu. Aing dek nong pakai abah aing bae kitunya ka cengkeh Jakarta sel aing di dieu. Sorangan bedong jomblo. Laju nama kalung bae kitu aing nong cengkeh pakai abah aing. Suh aing kalung. Ah. Jaho osieun bisaan meuli nama aing anu leubet be. Ih, gagas sieun meuli nama. Geus lah ku aing diala langsung, tengah panggaskeun be ku aing dahana. Heh, ari eta saha nu ngalah pakai abah aing? Diomongin bae eta. Nya cengkeh di nu di alana, diteangkeun da kuan dirojok juburna. Waduh, dia main alak bae cengkeh abah aing. Ditahan saha dia ngalak cengkeh. Coba dia turun. Tuh kak, hampura kak, yo urang ditahan si Randy. Ditahan saha dia jajan dijual. Turun. Atuh bebeja heula kak ka si Randy. Bedil ku aing. Berat turun. Oke, aing turun. Ari si belagu ngalat cengkeh di mana kitu si eta. Jauh butuh keneh cengkeh di kebun ieu. Ai, badeng mah si eta salah ngalah meureun. Waduh, barabe aing si eta lamun salah ngalama. Nyimpi omongan bahonya anak bawah ocelok ieu. Ai si mayat. Kemana kitu si eta belagu? Kemana si belagu gitu belagu? Ari si eta keur naon dinya? Aduh omong jeung saha eta? Bener aing bela pirasat. Salah ngalat cengkeh batur dia lala. Jelema na ieu dititahna totorolongan bae. Luang careuh. Aduh aing barabe geus kieu mah dah. Ieu omongin bae eta jelema. Cek aing dia, di naon dia ngalah eta ditan sading dia kana kitu, ha? Aing dan si Randy. Dia mah ngomongin bae, koin bedil dia tadi nama. Aya naon ieu? Carekaran ku si eta. Ketemureun carekanan dia belagug. Salah ngalah ieu, belagug dia imah boga batur dia. Ali mah cak dia tina nagalengan landeuh. Tukang dengan ngandeu ge loba tuh belah ditu. Imah belah girang, belagug. Atuh aing teh nyaho ieu. Iya. Terus kumaha dia teh menang can cengkehna. Encan deuleuh. Eueuh atuh. Panda dara ribut, cengkeh aing dialak udara lia. Woi. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa tekan tombol Subscribe. Cuan poho, loncengna pencet. Yeah.